salat nya mah anu migawe eusina salat minimal eusina tina huruf salat jelas sod lam ta salat migawe ta tina huruf Sampurasun kadulur-dulur sadayana, mugi urang aya dina ridho rahmat sareng berkahna Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah jadinya ina ta'uz eta teh bismillah gitu kana wudu ayeuna pantes atuh salatna cobalalna ge tidak wuduna ge teh bener salat bangga-bangga diagul-agul pabagus-bagus pakaian pabagus-bagus koko papanjang-panjang sorban bolat lieur salat nya mah anu migawe eusina salat minimal eusina tina huruf salat jelas sod lam ta salat migawe ta tina huruf huruf salat dipigawe kurang eusina tina huruf salat sod sidkul qauli bener ucapan lamun bener ucapan berarti digawe salatna da jelema sok salat pantang bohong pantang ngawadul karak salat ai salat ka jeung teu ngaledak 1000 rakaat ai bohong wae mah dan can salat can digawe eusina salat balaban salat awakna doang atuh luar ti Islam di bari saun dekal dekul awakna ulah ngakuna Islam Muslim Islam KTP lam lainul qalbi leuleus satena pan boro-boro loba anu salat anu rasa tena nempo batur beunghar sirik nempo batur maju sirik gitu po batur ieu bisa ieu bisa itu sirik sewot teu beunang sewot teu hasil sewot heuras eta teh ciri hate heuras cenah salat komo cenah sok salat tapi can salat padahal mah hakikatna eta jelema teh can salat lamun heuras hatena anu sok salat nah anu leuleus hatena laer kali aisan anda pasor itu karuhan tak huruf terakhir dina salat huruf tak tarkul masih ngajawan bimasiati pan boro-boro pimasiatin masiat lagi dipigawe karuhan pimasiatin anak jadi gubris gitu nasiatan dipigawe cenah mah salat boro-boro salat kayak gitu mah tina huruf lagi teh dijalankeun pamosina salat keterangan pan loba nyebutkeun salat yang agama mau jadi tihang boro-boro jadi tihang gitu ai dekal dakul mah boro-boro jadi tihang atuh eta mah pas gitu jadi sholat tigawe sanyana sholat jeung eusina sangkan eta sholat teh jadi tiangna agama Mugi manfaat keur urang sararea. Wassalamualaikum warahmatullahi